Bingung aing buat kabogoh kamari minta beli ke sepatu segala tetek bengek kuari di minta belikan kutang parusing amat aing. Kumaha yang ngalah kastela? Ih, kadele aing teu bisa tetaekan, malah ngalah kastela deui, ngaloba sileuman di kastela. Jos, dia boga duit tuh. Teu Aing. Amun dia boga mah tadi aing pinjem aing. Boro-boro aing boga duit. Kamari bae ge aing ngagasok can dibayar. Aduh, aing bingung aing Jos. Nyakolot ikang aing. Kita gegerak bae kita ngalamar. Aja udah kabawa aing sarua bae dengan gegerak bae. Nya aratel gitu. Tapi teu nyawa aratel nama. Nah, aing teu beual saperak-perak acan ngartikeun amat buat eta. Teu ngarti aing ka eta. Utang na babare pegat jasa muka nanya make linggis gitu. geus lah aing nungguan nu lewat bae. Aing kawalaan amat di jalur jasa. Saenya sugan aya bae nu lewat dieu. Palusing amat aing ka suka. Jangan teu boga duit saperak-perak acan. Sinapis boga duit teh nya. Aing minjem ka eta bae kitu. Ya kamar seta selektor. Hanya seta bege lah, tuan buka duit. Oh, jadi itu sinapis. Terus setanya tangkeun lelah kowe. Woi, Pe, kenon dia. Woi, Srop. Kadi ge dia. Aing geus ngalah kastela yo. Rokain kadinya, tangguan berinya nya. Jeung anjing dia kastela. Jeung dia oreg gua aing. Jangan oreg kastela. Kebenaran amat tapi dia nyawa aing terparusingnya aing keur butuh duit. Jeung naon duit jeung naon? Kabogo aing minta belikan pakaian. Pakaian naon jeung eta kabogo dia? Saurun Nyawa. amat. Minta nama belikan kutang. Woi, saurun amat minta nama kutang bae. Emang kabogo dia kutangna ukuran sabaraha? Triple X. Boh, ukuran kelong eta mah. Geus kekoing di zaman. Ngalakeun aing kastela heula. Kucing mah aing teu bisa naik tangkalan. Yalah. Usah katu dia balik. Palusing amat aing duit teu boga. Ya, si eta mah lamun teu dibalikeun meta putus kucing mah. Kumaha ya aing nya? Kabandaran aya budak. Lembut lah ka budak sugan boga duit budak. Oi, kenaon dak? Aing keur ieu ngadem ya paranas di imah. Si aing aya bae ngiluan ya, ada segera. Non ya Strop, kowe mah butuh melas masalah tah. Oh, anjing. Aing parusing ya aing. Masalah Masalah naon jeung Strop? aing boga kabogoh aing minta belikan kutang. Coba dia ulah cicing bae boga duit henteu. Tunggu masih rian eta. Minjem kana aing teu boga duit. Emang dia butuh duit jeung naon? Ih, aing pugu udah Mas Strop. Kolot kabogo aing, geus ngadesak bae kana aing. Kita gerang ngalamar. Aing karep boga duit 1.500 doang dia mah. Ya Allah Gusti nu agung. Terus Aos ge aing ka ditu nya. oke. Oh, segera Kayak kayak itu kan keur ngadem aing. Kabandaran loba sampaian. Tuan sukan naik kutang aing lah ngecokot ke kowe. Dak kutang kabandaran. Ya kabogoh aing keur butuh kutang cokot ge lah kowe. Woi, paksa dia. Dia, mari dia. Capek atai. Setor doang saya lompat nah, kencang jasa. Lah capek, balik juga lah. Woi, pegang.
Aduh, mana? Ngalunjak si Usrok. Ngolo urang jos. Oo, mas eta. Sampai ateng. Capek amat aing dak. Hampir bae aing digubugan. Oh iya. Itu pambugan. Rela aing demi kabogoh aing maling kutang. Capek aing teu kuat ieu. Coba rada diperiksa. Wangi ieu mah utang parawan. Mahir malinya ka seta. Ja seta mah gede ukurana. Ya ieu mah M, seta mah triple X. Balik macet kanan aing yuk. Kastela can bubunangan. Kumaha ieu nya? Jangan susrap. Ketinggian anak buah. Jadi gondol kelong aing mah eta. Tangan mah nyambung mah kieu. Hoi, kenaon ya? Kaget amat aing da oblong. Aing dia kutang saja eta. Aing kapaksa dia mah aing demi kabogoh aing. Ot kutang aing kutang batur. Dasar bucin. Kutang saja ya tangan dia kumang bukan eta. Terus kitu dia. Euy, aing mah, ya aing amat mah. ngabaturan ngadukung.